wilayah Ujung Jaya teh panginten kerajaan Sumedang Larang. Mohon. Nya. Mohon. Terus ieu teh kantos disinggahi panginten dinamian Cai Kajayaan teh ku zaman Pangeran saha? Kirang Kan terang. aya Pangeran Sudi, Pangeran Mekar. Kirang terang. Oh, Kirang terang. Kirang terang. Anu ka sebabna sok jagur bae pajagur. Pajagur anu nyepeng ieu teh. Mane sok harus ka sepuh ma aya pajagur teh juing teh naon. Jama cenah. Pajagur teh jelema anu Karbeun ya, Pak. baruun anu baheula baheula mah cenah di mana aya cai eta aya jelema. Ya. Tergantung ngahumang nyaung-nyaung cenah di dinya. Lain ieu cenah lain juri cenah ieu mah nama identikna kana juri cenah aya pajagur. Eta mah mistisna urang ya Pak ya. Mistisna. Tapi Pak maksudna teh masyarakatnya mempercayai bahwa si Cai Kajayaan teh mengandung kan ai mata air mah selain anu hal-hal nu mitos kan itu teh memang sok aya kasayanana kitu nya banyak. Sok seueur anu seueur nu ka dieu teh malean sok dituduhkeun tetep ka dieu tuh itu. Nah ka dieu malean esok aya nu diantawisna teh nu ieu bae cenah kitu. Tah eta Pak anu mercan. Sok nyadak cai ka dinya. Mun anu percanten ka dieu teh cenah biasana kanggo naon? Kanggo obat gitu. Kanggo obat saurna teh sareng Di Jawa mah ternyawa di Jawa. aya kain nyawa pengen dupi. Aya malih kamari ieu mah teh adalah aya anu bade pilihan kepala desa, istri saudara aya ka dieu deh mangga. Dia mah aya mana cenah juru kunci teh aya mangga bae. Nyana ku putih girang tapi di dia kita mangga da dia ge cai nyedotna ti uluna di ditu. Langsung itu Teh sana. hulunya Lu pang kali itu. Ai langsung kalian mun sirahna. Langsung disedot ka dia henteu nyedot di dinya. Langsung di dieu nyedotna. Mangga paralon. Nyawa. Eta teh upami ngopi musim hujan mah budal cai teh kan. Ngono ngejalikenan kanggo sawah. Mohon rupi-rupi lah ka percantenan jalmi. nya karena aya yeuna yang karomahna Mungkin. nya Bapak ieu teh air kajayaan nami Ujung Jaya Bapak teu terang Ujung Jaya Ujung Kajayaan gitu Pak Ujung Kajayaannya. aya uga teu Pak uga Aya ieu dua versi teh teh. Aya Ujung Jaya teh aya cenah ujungan kejayaan ujungan teh saperti sampyong gitu. Jaya aya deui sanes deui versi Ujung Jaya teh ujung kejayaan. Janten saha ayeuna anu ka dieu ka Ujung Jaya masuk ke Ujung Jaya akhir kejayaan saha bae ge bangsa ayeuna upami pejabat tinggi naon kitu kepercantenana teh saurna gitu. sanes daerah paling ujung ieu Jaya gitu Pak. Ujung kejayaan. Apa Pana kampung ai ge saurna bakal jadi nagara cenah jadi kota ageng metropolitan. bilang terang cerita mah da kitu. Uga Cerita mah kitu saur sepuh esok meneran bae lah gitu. Jadi anu gagah anu berani ge geus ka Ujung Jaya mah misalkan anu gagah nu teu rapuda kunaon istilahna teh nya apes lah tos ka Ujung Jaya mah gitu. Saurna mitosna sepuh ya. sepuh. Nya disebat teh uga Pak uga teh nyaeta naon si cariosan sepuh atanapi ramalan kanggo kapayun gitu janten. Ai sepuh mah tos apal panginten ya Pak. Panginten gitu. Nah, ayeuna mah da boga babage sami badieu teh terangnya. Nanti itu saur aya ge pun biang sareng saur pun bapak mun kitu janji ka dieu mah sok can saha bae. Mugi pejabat-pejabat gaditu nama eta cenah mah. Kurang Ujung Jaya mah. Apa cenah gitu. Mentas asep Sundandar mah teu kersaeun ngalangkung ka dieu. Anu golek teh apa? Mau teu kersaeun. Muriling tuh. Nyaduh. Upami misalkan ka Panadahan malah ka Ujung Jaya muter jalan Teu kersaeun. bantunan ka dieu. Teu antun. Ieu ge kabur dalangna nu itu peristiwa di penembakan. Heeh, Pan ka urang teh kenging nanggap golek we. Nyamuhun pengen eta duka kumaha. Nih ada Oke, mitos, ada mitos. upami di Sumedang mah nyaeta di Ujung Jaya khususna. dipercaya nyapanya tekenging urang teh cenah lamun hajatan teh tatanggapan wayang golek. Nah bakal non urang teh bakal diwayangkeun naon cenah pasar sepuh teh. Kamu geus aya anu bertanggung jawabna. Geus aing aya naon mah ka aing. Nya tos tuang dicari teruskeun aya dua jalan nih. Ka aing aya naon mah geus tanggung jawab aing nyaut ulah wayang golek di urang. Gitu. Nya terasna teh ngawitan aya gitu. Kamu ngawitan aya wayang golek. Terus aya rame. Nya jalmi teh nya
gaduh panyawat mah di landongan gitu damang sepertos incok gitu bocah teh wah tuh gitu tamautan begitu gitu Ya. Eta teh panginten ucapan Bukan sepuhnya aya. Pak. Sa apa tuh Aya. sa Nah, wayang dalam iya sebangkrut. terus nah bayang bersekala itu Kawuluan. aduh kak gitu dah mun eta kenyataan Memang kenyataan tos ranggap wayang hiburan wayang teh kawuluan banyak. kahuruan. karuan Tapi hancur kan. hancur bikin Bangkrut. kita gadunan Kebunan naon. duka ya duka keleresan gitu kebetulan Panggung sih di desa panggungna ngabrusut. Ambruk we Ambruk Pak. panggung teh. Ih, Sinang Nembe- kategang goong naon. nembe manggung itu nggak boleh sud kata gubar ya duka nya Ya. masalah iya cari cara sepuh Pak, itu Anu tos kenyataan gitu teh aya di dieu teh manggung ngabrusut. Panggung teh ambruk genggaman kuncen. kuncen teh kabu gadu genggaman teh jimat-jimatna di parun di karuhun teh. termasuk bengkong sebenarnya Bengkong teh paragi bengkong nyuna teh teh apa Pak? bengkong teh saperculit panginten Oh, curit. dan sahur sepuh margi pun biang maraina nyeruskeun begitu macana lamun aya ieu cenah lamun aya makam geus katimu bae hayang katimu pamana ieu na upami pemilari we tak gitu aya nu maling naon bae dipilari terus gitu bae beda kabung teh kantos kasus nyata anu maling ka kitu kadek janten kasus atuh upami zaman ayeuna tos eta zaman baheula da nya ayeuna si bengkong itu di tanah Tetap pusaka alus. ayeuna teh saurna teh ayeuna ayeuna teh di ditu di Pasir Waringin saurna Zaman teh kuncen kimang Pasir Wangin Jatiwangi kincang ayeuna saurna ayeuna teh saya ical emas naon teh. dical emas Eta tulung we ka kuncen eta nya ku bengkong. Disasar Namun di- tas jauhnya gitu. Tas jauh. kapun gue kantor di sana ku Akos raka punya istri tentara panggil zaman kapun zaman perang panggil zaman emas nang di mana daerah Karawang terus di baru disebut-sebutkan dia segitunya di kuburan dipilari teh kali itu nah dipilari teh kabumi bae terus di barumian itu biasa nuduh kan gitu nah ya gitu kan ya terang itu kayak Bapak hatur nuhun tos ieu cenah tos ngaguar tentang itu mah sumur apa cai kajayaan? sumur jagur sebatna teh da Sumur ayeuna. jagur di dieu. Sumur jagur di dieu mumpung palih ditu. Da kajayaanna sumur jagur salahna kitu wae. Oh, sumur jagur karena di dia aya kampungkurna Mbah Jagur gitu. Mbah Jagur. Mbah Jagur. ya sok saurna mah gitu saurna da ngarupi mau da jagur teh jaguar teh mau panginten Oh iya jaguar. mohon Jagur eta namanya. saurna Mau hideung urangnya Pak. mau hideung Sampai ditelahkeun ka grup poli segala Mohon, mau tong hideung, yaya segala. jagur teh ieu. dasar Pak Oyo ge Zaman itu Pak mang cenah Tong mau Yaya. ge mau hideung Joding kapungkur tong yaya Wahyu dukikeun ka tim poli ge nami jagur teh ieu. nami jagur Nanak teh sirat ieu tampian ieu cai ieu. jangan lupa jadi penjaguar umpami ayeuna mah gitu. Bapak hatur nuhun dia tos ngaguar di dia di Ujung Jaya, Ujung Kajayaan panginten kita bakal jaya kitu nya Pak. Bakal Lembur ada. urang teh. Insyaallah Laras Jadi- penataan kota mah tos ieu. Muhun kan Da aya tos ayeuna di mana-mana ya depan Pak. bandara ge bandara Kertajati da seueur bae nu nyempatkeun anu terang bandara ti Ujung Jaya cenah sanes di Majalengka di Kertajati Nah, berarti urang teh bakal jadi kotana meureun Pak ngalangkungan ka dieu. Insyaallah. ngalangkungan Bapak hatur nuhun. Sami. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman inilah mata air Kajayaan yang ada di Ujung Jaya ya, letaknya di belakang pasar Ujung Jaya. Mata air Kejayaan ini dipercaya oleh warga sebagai mata air keramat, sebagai air untuk pengobatan ya, mengobati penyakit gitu. Bahkan kata Bapak barusan ya narasumber, katanya banyak orang yang mengambil air di mata air ini untuk sawah sudah nyawa gitu ya. Ya mungkin biar ngalap barokahnya, ngalap berkah, ngalap karomahnya di mata air Kajayaan ini. Tah, mun sakitu teman